micin pempes ke mananya? Bingung aing ye. Pempes salah neng lah. Sia sangat ada halan. Arek naon? Iya aing ye pamicinkeun pempes aing. Kudu tadi aing. Is aing mah aing karep kulit. Geus keur ka ditu nu kulit make anak aing aing deui. Eta tadi aing keur tadi picinkeun ka tempat sampahnya. Geus aing rek balik. Lah sitah nuhun naon sia. Dah. Lah sia sanud karak micin pempes BG kudu nyebut nuhun bae aing. Aing naon sieu? Ih, aing mah ieu. Bae. Coba Cil, ulang alunjak sekain. Bawa tah. Aing Jakila nyeleuna. Hei, aing lapar ya. Bawa duit. Kumaha ieu? Aing sarua teh boga duit. Aduh. Mah urang. Coba duit teh. coba nanya ke aing atuh mah aing jajanan. Udah kan? Deule. Si Sandi belum makan nih. Kebenaran berarti. Atuh urang keur lapar mangkane. Saya tuturkeun. Tuturkeun urang. Cuma kadang-kadang memaju. Siap. Ayo, kene. Naon sia? Woi, mau naon teh sia tanah plastik? Dik naon sia? Hakaneun lah. Coba aing hayang. Heeh geus geura bikin ka budak tah. Iya, hendak dibikeun. Ya. Tapi Waduh, Woi aing ketinggalan. Mana si empat naik? Dekan sia. Ai, ibu bukaan euy. Bikin naon Dekeun. Menang woi. Tuh, lumayan budak katipu. Oh, ta budaknya. Kalapareun tabuteun ih. Dong nang ngeunah ieu kue. Mantap ieu mah. Dasar aing keur lapar. Alhamdulillah menang kue ti budak. Wah, iya mah. Pas nage ngeunah ieu. Segera bukalah, coba penasaran aing. Penasaran yang lajuna. Mending urang buka payung. Segera aing penasaran ya. Aduh, penasaran teh sia. Penasaran nih gitu. Sarua aing goblok. Atuh ieu mah pempes. Wah, aduh. Ditipu lah. Kacau ieu mah. Mending urang cabokan lah. Tengah arti aing mah bisa ditipu ku Sanud. Teangkeun urang heula. Ayo geus. Bagor. Martabak surabi, pukis gemblong cakwe onde peot. Budak kemana rana? Nyawa aing ge. Balalagor, tanganlah yuk. Ayo. Wah, kebenaran aya si Kudil gaang. Dak, Kudil. Ayo sampeurkeun ieu. Ayo. Woi, cacing sutra, mau naon sia? Kanin lah, hayang sia. Coba yang babagi jeung aturan mawa. Hayangeun. Bikinlah karunya. Meuli ge si ka warung ditu lah. Coba pangan keur lapar keui. Geus ya. Menteta. Jeung kabeh jeung aing. Kabeh aing balik ka nya. Heeh. Lain eta lokal dibuka nya. Geus aing teh. Hasil weueun aing bek arak buka. Ajen. Ya sinarieun si cacing sutra meret kue ka aing mending loba kieu. Bager sih kenapa teh kerek bager. Heuh, meureun keur bager. Geus geura boga. Ongko sia lapar. Heeh Den, mendingan orang buka. Iya dasar main keur lapar. Aing dasar keur lapar. Wah, ngaralunjak ieu mah budak. Kara merek ganjel orok ka aing. Di tangan ku ngete si Sutra. Ayo Den. Ayo. Malarana eta. Eta si Kudil kumaha bawa kurang di jailannya. Weuh, cenah ge resep saya eta. Aduh, udah mah keren. Geus lah geus aing nak balik heula nya. Geus balik tadi. Di dalam aing tegan banget. Wah, kebeneran ya aing aya si Sadut nanyakeun aing. Oh ya, naon sia? Iya, aing ditipu ku si Ipang. Dikatipu naon? Atuh pajar teh kue, hayang ganjel orok. Aing Wah, teu bener Tamadil. Mending kana tabukan bae Tamadil. teu ngarti aing mah, kudu nama iringan si cacing sutra mah kudu dibere pelajaran. Oh. Ngecabokan ku naon? Lah, tuman teh jelema. Di mana jelemana? Angin teh. Tuh tadi mah ka ditu tuh. Ngos, aing nama kieu, aing nyamperkeun budak heulanya. Geus geura ka ditu tuman jata jelema. Cil, kan bisa dikudil si aing mah aneh ya. Nya heuing. Aduh, aing mah. Bisa urang dicabokan. Ih, aing mah.
Ayo Den, urang tangan. Ayo Den. Tangan urang. Pokoknya mah teu ngarti aing. Goblok tim aing keur dasar mah lieur. Dil, nonjok sing sopan ulah make kede. Gas ulah loba omong sia, keuyang hayu tuturkeun aing sia. Maka pikiranku di lebais ya. Lu aing ya, masih lagi lucu saya. Masih nage. Bantu kumaha buatan budak. Den. Tangan urangnya mereka panggih teh jelema eta. Aja jauhan salat dinya. Gas ulah ganeng aing mah seperti asup pom bensin teh ya. Resep melintir. Saya emang can pernah asup ke pom bensin. Encan aing mah kalak nyele doang. Ongko nek dengan budak malah cacahan, Bang. Geus ayo aing mah teu ngarti pan. Sulam sih siapa belibet kitu jalana. Sia nu kumaha jalana? Enggak sulah loba omong aing mah keur liar. Itu si cacing sutra aing manangan ka mana. Haden. Ayo. Waduh, jadi itu masih kudil yuk. Aing hantar ka dieu cenah. Aduh. Mana eta? Sulah loba omong sia cacing sutra. Ayo naon ieu ulah pake kede ngablengkeun sia sing sopan lah. Lain kitu. Sia ka aing merek kue cenah eta mah ganjel orok. Bungkus aing nanti si Sanud. Kemarin teh mana? Teu nyaho aing kerenangan bae. Ditipu aing soal aku si Sanud dia. Dasar awak kasugaan hang ditijak meureun ku aing. Keur tadi cik Sanud nang sia. Gua nang si Sanud aing ge. Teu ngarti aing maka jelema eta ngalunjak keur tadi geus kapanggih ku di jalan. Nipu aing. Gos, urang kieu bae, urang tangan eta si leutik. Ayo, Kabehan. gaskeun urang. Mana nabrak? Si anu nabrak nyakin ka aing. Iya. Nggak saya tangan lah. Ayo tuh ge babarengan. Dah bicara apa yang sedih lah. Mongkor, aku tengah seterangkeul. Cangkel ieu beuti saing. Budak banget kenangan urang. Lupa lagi mereka. Bukan nih. Aing ngaliwit lah, mesti bukan dong nih. Pan si Sadut ngaleungin. Tuh kan yang kita. Ai sia, aya di dinya. Dianya bisa ngengitnya. Aduh kacau ya mah. Waduh kebenaran ya Yung. Ayo ulang surang cabokan dia. Ayo, urang cabokan bae. Anon ya. Anon ya. Naon ieu pempes. Kanta pempes ya. Nggak siap mulai hirup, ini penjel mama. Aduh Cil, kurang salah mendarat. Aing kan udah sia.